Tapi na bener ai eta tah anu hareupeun maneh dihanapun gado naon tah hareupeun gado susu tapi na bener hayang susu minta ka bos atok alah ai nyebut bool sia naon ayo saya nyebut bool mah sok bool sia naon liang tai blok eta sia becus wah jangan tipu wae eta ai maneh mawa naon balon tiup sok kita tiup rek becakan sok dah sama topi saon topi saon lain dikenyot ditiup dikenyot mah nyapukuk tinggal ikon baru naon dikenyotnya apa pula gede teuing eta ke bitu ge paur bitu encan goblok usuk betus kayak kan mau beungeut aing sia teh goblok cik aing ge gede teuing mah bitus ewek bari ge panonna meureun kasebrot balon ya euy aya wae ari itu saha di mamawa budak Lembat tidak dosa sangat jatuh teradikan keawalan aduh ya budak yang dipiluan baik Abah naon bawel-bawel teuing Aisyah entong urun bah lumpang ngona diatot teh lain diatot diakod gitu sih teh oh eta diatot Abah naon bawel-bawel teuing ieu budak tinggal ka saha aing mah baheula leuwih ti kitu oh Abah leuwih teu ujang baheula Abah emah meureun teu karunyaeun ka ujangnya bah karunya ieu inung maneh ka Arab Saudi sugane betah ai Abah teh hayang kawin deui batur mah lamun Abah ieu pamajikan ka Arab Saudi teh sakok Abah aya salakina sok kawin deui biasana mah kitu Abah mah boro-boro
rek nimankeun ka indung sia jang. Atuh geura minta duit abah ka emak. Ya tadi wesel tuh. Minta di wesel ujang hayang modal. Hayang naon cenah? Heeh ke urang mah tahu. Oh ya abah yang modal. Boro-boro kabeli motor euing beas ge engke moal ngejo meureun aing. Ieu mun teu ngarti cicing. Ulah abah modal. Modal Pak. Moal mahal motor teh mahal jang kewe urang geus menang kiriman ti mamaneh ti Arab Saudinya. Hayang ayeuna abah. Abah berapa? Teu kaboga ka era kepatok. Maksa. Tuh ka Bapak Atma ge isin tuh ngolosok duh aya bapak ibu bidan tuh. Ke di sini. Ke lamun anu nyawer dibelikeun motornya. Bawa motor. Bawa motor. Aku tahu ya. Ayeuna bujur sia basyo. Apaan kita dige hayang motor, abah? Oh, hayang modal. Ai sugan aing hayang motor. Aduh, ka mana ieu cai euy. Belut sisit sabadaran kapirarang siang wengi Juk-juk kena derajat seni. Ngeuna wayah kieu ngarokonya euy. Ududna udud sampurnami, kopina kopi hitam. Hayang panayagan ngopi. Ngeunah wayah kieu ngopi jigana jeung ududnya. Elah. Ayah. Alah. Tukang gamang ki heula aing dihayang kene ah. Mantap. Udud dulu, udud dulu, udud dulu, udud dulu, udud dulu, udud dulu, udud dulu. Habis makan paling enak udud dulu. Aye. Kopi paling enak udud dulu. Kalau dingin paling enak udud. Kalau makan paling enak udud dulu. Nah. Alah. Hayang dar. Yo. Yo. Abah hayang abah. Bawe. Yo bah. Yo bah. Ya bah bager wing mah bager ya kakak sepuhan. Yo bah. Hayang siapa hayangan. Hayang udutnya banyak. Dah. Ngeunah ya banyak. Yo. Sok kalalaga kolot cetetenya. Apa hui sia kieu geura. Ya, deui teuing gaya. Yo bayo.
Ya, Pak. Diteke di Abah mah. Nuhun, Bah. Nuhun diteke itu Bah. Ya. Siapa hayang ya? Ya deh ya. Allahu Akbar. Ama kolot kumaha. Halloween ama kolot. Bah, hampura bah ya tuh, bah ya, bah ya, bah. Ya. Ya bah, moal aya nama bah sok. Moal sok dah. Kayak abis ka nyot atuh nya. Kayak urang ngabeak heula. Digatela cenah Abah ka Abah. Wah, geus hasupan, Bah. Yo. Yo, yo Bah, yo Bah yo. Nah. Oh, sami. Ayo. Pengumuman. Tahun 2016 ada asbak lelempangan. Ayo. Melaksaga pelintangan babalean pangalusna. Bola bepat sini dan dosa sangat jantan tasa uyunan tarbihat kauna sing uyuman ciduya Aisyah nanaonan. Alah. Aya rezeki. Naon goblok? Eta goblok daya. Itu siana. Gue tetah. Ai kotok. Dodol goblok. Dodol teh. Ah, tai kotok. Nya kitu. Sok pecakan. Ai sugan aing dodol. Tai munding. Wah, sia ketipu. Main santok wae sih. Mene panggil kana leta untung beuki. kaca milik romantum yang haririn tabari ngawin abdi mah alim di kantung alim di mana alim di kantung kemoy bang bayar di jeruk orang dijual mah dijual dua sana bola bebek sini dan nusa sang gendut
Terlebih apa awe sepu abdi tadewona sing yo sabilu lunga Ayu batur urang ka pasir jalana kasih ngaparna Ayu batur urang malikir kana jalan nu sampurna mun urang kapanyabrangan dunungan jalana abah awe ka Ciayunan hayu urang sasarangan apanasari laksanakeun pangwangunan mengakalungan budi neng pelor deui ku jami anu utami moal aya nu nyisik budi pinasti salamat diri anu disebut perwira pahlawan urang jelema bagianna anu disebut perwira pahlawan bagianna lawana sepregang dari anu kayasma yujuna kantuna sakodi temalire nu satia betluas gantunkeun abdi betluas gantunkeun abdi gila baraka Sumedang yuwajuna asato kalagok wae gila barang di Pimalang asato dipoyok wae
prapta kadya wangunan rineka kadya lengeran rineka kadya kadya wangunan rineka kadya lenggeran denira ingkang samia jajar pinara ngalaga wis kena dihimpin nasti kersayang wedi kersayang dunungan ya sedanten wadya bala tam-tam anu dikeprakeun resi kombayana parantos samia regreg kaayana nirangan dikang gerem getem kadya sirang bayak metu kadya kang Bramapati syukur dulur-dulur geus aya pada kumpul dina waktu ayeuna nyatang tos atuh nabi mah geus satia kana parentah pokona mah moal ngijing sila bengkok sinembah pan geus sumpah prajurit tibare toge geuning toh pati jiwa raga he nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa bujeng hingga ka naon bujeng hingga dipunut marganing tenaga larapati giga sangakeun nuhun assalamualaikum waalaikumsalam 100 Islam berarti manehnya geus paji geus lah sok lo bating memawakan ukara itu bisi melengkung pesnya lahan ai rukun Islam aya sabaraha aja bae rukun Islam mah di mana ge 5 naon coba hiji-hijina hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji salah goblok salah nah salah nu bener mah genep hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji kagenep balik deui ya dulur teboga di ditu baraya teboga nan moal balik deui kitu naik haji di ditu salah kabeh ge salah nu bener mah 7 ketujuh deui ulah sok ngarusak akidah ya teh naon katujuhna kana kapal katujuhna nya sia dari nek kekerebekan dina laut tapi bener-bener nama tapi salah geus ulah marebutkeun ukarit anu geus ditangtukeun mah tangtukeun we eta urang kudu digugu aya mana penting urang tugas urang pikeun ngajugjug ka amarta pikeun ngacak-ngacak kaayaan di negara amarta yen dina waktu ayeuna aya bancang pakeuh ku ayeuna Semar Badranaya mangga ayo didagoan apana alis ayeuna mah sata marah sata mati jalma marah padang ayo ala
jangan lari ulah lompat maju pantang mundur. Astagfirullahaladzim. Kejadian di alam dunia bikin kalebah kieunya paingan baheula malaikat ketika arek nurunkeun khalifah di muka bumi teh dungkeun ka padung dengan ulah nyeun makhluk di muka bumi sabab bakal saling kocorkeun getih geuning bener we kanyataanana. Masya Allah Gusti. Dalam unitenan keayaan ayeuna hirup di alam dunia geus lain deuleueun lah dimimiti pucuk pamimpin nepikeun ka handap praktek-praktek anu bakal ngilakakeun kakabehan teh geus digawean ayeuna teh. Ciri-ciri kiamat teh paingan heuh cenah ciri-cirina kiamat teh di mana-mana manon poe geus ku ciri ti barat. Orang teh bener we dina harti lain panon poe anu bijil ti barat tapi kahirupan urang teh geus kumaha urang barat. Wah, pokona mah di lebat dia mah urang paingan cik keterangan ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina ancaman ajab api neraka. Ayeuna mah urang jaga diri sewang-sewangan bae nya. Amaluna amalu kaum. Tapi aya silinggeungkeun mah kudu. Intinya. Ya bab di baheula ge uing waktu keur di bale diajar kisah. Diajar dakwah. Uing teh kitu baheula keur di bale we sapapanjang jalan maca syahadat kayanana kitu. Katirihan kibalak saya non. Baheula aya kibalak. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asyiril asron wa ashabihi li ahyan adatani amilahi wa ibdoli. Eta sepapanjang jalan Ki Ahmad ngiar bae mulungan tutut aya. Aduh, ayo waranga kasadayana. Maju lala tirungan gedung dhuwur kali sambung apa kulingan ya sepi sepiting trim Pepetetan Samia Murad segera datang kawinarna segera datang ingkang nerawawarak kecapat tenan dihandelem siem gesan sampereun cak tuna dihanjuang siang gesan aleun mangsana datang samper deui tuna lampah eta kacarios di nagara Amarta. Ai anu pernah naik di negara Amarta teh nyaeta di Karang Tumaritis kaayaan sepiting trim rehe comrek kaayaan
wayana Semar Lurah Kudapawana nuju aya dina ancaman para warga masyarakat Amarta sareng sajabana itu kaayaanan satu mundur pantang mulang eker mah eker jalma heurepakeun pungsat pahan katamah-tamah ieu Semar teh jadi bahan omongan jalma bahkan nepikeun ka aya nuduh yen Semar teh nepikeun ka ngadewakeun maneh atanapi mangerankeun maneh wirehing dina eta kaayaan Semar teh dugikeun ka teu aya istilah maot atanapi kumaha Semar Lurah Kudapawana mungun ngangguh bingung anu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana ya amuing dewek teh keur sedih deui ya adieu kitu ka Akang Silaing cu tapi sok parendene kitu ya genteng-genteng ulah potongnya cu sasat dewek teh hiji kolot upami didenge-denge mah eta omongan batur ka dewek yang anak yang nyeri kana hati dewek si ngoreng di dunia teh loba jalema kabobodo teh nyo kasamaran tinggal nya menurang eling wiwitan tangku kamalinan laku sok make aturan sagala rajeng ugeran nguninga wea sewengi nu sae awona kata mepi menange mutan nu sayakti sangtos ku orang kangerti warga seni padalangan eta seni mana sejati wayang nu ngadu perlamban manusia nu kumanda cu cing liran heula sakedap ujang amuing cu kumaha wa dararama gilaing sararea alhamdulillah aya pangestu kumaha uas sawalarna dama dewek nyaeta ujang dewek mah ai raga macager ngeun ieu hate we syukur wa nah Silaing teh dewek hate keur kieu lamun anu puas kala kasyukur eta Kang Melon dasar amuing ya kumaha wa sok sanaos bari jeung kaayaan ulah masa model kieu aya paripaos genteng-genteng ulah potongnya cu urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh ge nya ai dikereueuh mah gunung ge bakal aya di sahanapeun mumuncang nya jah eta bulan uluh aya Kang Awan alah nya geuning eta Ces ua baheula kacrep sababaraha tahun tara panggih-panggih solmet Alhamdulillah kuasilana urang dipajakeun umur bang itu nyawa nya kumaha ilaing damang cu Alhamdulillah sehat dari awak beja mawar kenapa majikan teh 3 cenah teh syukur we amuing ujang haturan wilujeng tepang jeung uwak ka reng-rengan para nayaga anu ti Bandung ieu teh aduh aya Jang Hendar aya Asep Dewok sadayana ti Bandung malihan aya nayaga ti Giri Harja 2 ieu teh nya Jang di PGH 2 Putra Giri Harja 2 muhun
di pojok si cepot aya Bapak Dalang Riswa Sunandar Sunarya Bapak Umar Darusman teh sanes aturan udah jeung tepang dewek ya hampura daki geuning ai urang Banten matangtos nage benten gitunya cu ulan oh teu acan ti atuna teh Asep Dewok aya jang saha deui da aya jang si Henar amuin haturan kitu jeung tepang dewek wayahna we nya cu nya ku dewek dibawa ka daerah pagunungan kumaha kitu jang moal cu jang atuh oge ke mamah naon di tiga juru kawih teh cu nya Aan Darwati Aak Sukmayanti Aan Rosmayanti amun nya kitu aing ngaran jalmi manya cu hampura aturan we kitu wayah nanya di kudewek di Balangsaknya cu di mana di Bandung teh di Soreang Soreang Banjaran Bandung gak itu tetangga wa sareng kuring mah teh anjeun di Bandung kuring ti Balaraja jauh-jauh ini teh nyambung teh atura dieu teh nya waya kapungkur mah nya urang ngadoa bae ka sarerea nemplakeun dua panangan margi kapungkur mah urang sok sasarengan jeung Mamah Imas Rosida teh Mariani Rosida anu kapungkur ka dieu teh ayeuna mah tos almarhum muhun nyaeta juru kawih anu dicanda ku Bapak Dalang Atep kamari teh nya kusim kuring eta kamari terakhir mudah-mudahan bae sing ditampi iman Islamna cu sing ditempatkeun di tempat anu nikmat monggo Allah nya cu amin mudah-mudahan atuh urang sarerea anu dikantunkeunana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala amin ulang cu atuh kalihna eta satacana uat neraskeun ieu lalampahan tangtos nage supados pardu kasamut sunat kalampahnya ujang bade sanuk-sanukeun atuh ti kawitan uat teh bade ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ujang dina dinten ayeuna dinten Rebo malam Kemis urang teh ngagejrag di kampung Serdang ku alpukahna Bapak Saibul Hajat di mana? Oh di kampung Calebang ieu teh di Cilebang gitu wah amuy ka Serdangkeun bae nya ujang hapunten tak kitu mah teh ku sering-seringna ka Serdang teh cu hapunten di kampung Cilebang ku alpukahna Bapak pangersa Bapak Hajat nyaeta Bapak Hajat Bapak Sahadi ieu teh cu sareng Ibu Wiwin tanapi Ibu Wiwi ieu teh nya oge ieu teh dina raraga walimatul naon teh ieu oh walimatul aurus alhamdulillah ngadahup antawis Paung sareng Neng Suti ieu teh cu atuh mudah-mudahan ti ku ngadahupna ngajodok rumah tanggana ieu Paung sareng Neng Suti teh sing dilambat-lambutkeun dijauhkeun tina balai diperkeun rezekina ujang atuh kalina teh eta dipilih ramana nyaeta Ibu Neng Suti nyaeta Bapak Haji Sarmin ieu teh amuing Bapak Haji Sarmin ujang aturan jeung tepang gitu jeung hapunten teh tiasa nepangan heula oge ka Hajah Sarini ujang aturan sabrang nyangakeun sabrang salayan we ieu malebet ka capemahan teh nyangakeun tambih lumayan lebet ka saemahan teh etang-etang dog-dog pangrewong kitu tambih ulem sonten-sonten ngecu atuh kalina teh eta uat tangtos nage sapara kanca parantos ngariweuhkeun kitu nya geus menta ieu menta itu
ulah kirang-kirang ngahapunten we kitu Bapak Hajat. Untuk kalina eta pangorbanan Bapak Hajat ti kawit 1000 sing janten 10.000 ti kawit 10.000 sing janten 100.000 jeung 1.000.000 jeung pokoknya namanya aja di mana bae oge jalanannya cu. Atuh kalihna teh eta ujang atuh kadulur-dulur dewek gitu nya abah kasepuhan abah aweh ya teh hilap ka Bos Muhyiddin oge ye Bos Muhyiddin alhamdulillah haturan ulu jeung tepang gitu cu. Tadi teh ngobrol cenah mudah-mudahan bae urang kaparengkeun ka Lampung cenah ujang. Mudah-mudahan bae urang ngadoa wae nya ja sing parada teh Mun tos 85%. Alhamdulillah mudah-mudahan meja urang ngadoa be sing nya sing ageng milikna rezekina atuh urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nya atuh kalina teta ka Bos Ahyar gitu jang haturan ulu jeung tepang oge ka Bos Atok ka Bapak Atma Bapak Cecep, ada Hari, Bapak Toyong, gitu Bapak Amyah, Bapak Sarkani, atuh teh hilap ieu ka Bapak Andi, sanes Andi tukang gentang urangnya. Bapak Anta, oge Mamah Pelor, ieu Mamah Pelor aya kene jang. Aya nya semu. Aya. Amuy. Wararaas dewek teh panggih sareng mantena teh ucu ngableng ka Rangkas Bitung ayeuna mah. Didoakeun ku dewek gitu mudah-mudahan sing marajang dina sanina kitu nya cu. Mohon. Alhamdulillah. Naon cu? Oh aing teh kuda kodok. Dewek teh jang ayeuna teh jadi tuduhan masyarakat gitu di Amarta teh. Ya haturan oge ka Bapak Adung ka A minta A itok teh nya nya mana ujang amuing tageuning heuh haturan jeung tepang sareng Mamah Pelor beuki montok we amuing alhamdulillah. Hatur nuhun ikhlas ya teh ridho ai ridho mah tambahan atuh. Amuy mangga jazakallahu khairan katsiran nuhun euy dari bogoheun urang ka uanya nah teteh sok ai kitu teh aya nu timuruan kitu alok sami we sareng nyium hulu kareta jeung ya atuh kalihna ti eta ka aparatur pamarentah ti mimiti pupucuk pamimpin anu ngageugeuh di daerahnya ujang handapna RT Bapak RW Bapak Hansip Wanra jeung sajabana tokoh masyarakat para kasepuhan alim ulama hapunten kitu wadina ieu tos ngagandengan kitu cu. Ya sakitu ge cek ka perupinanya cu. Bulan? Oh, nah teteh karak menang hiji teh bisa cerok ngitung cenah. Kadieu kitu ka Akang si lain jang. Euy. Obat ilaha illallah. Di mana ari Akang atuh? Naon cenah? Kadieu sama Bapak di sahur. Akang di sayur cenah. Sahur da puasa lagi juga sekaliwat sahur teh. Akang sahurna teh di gerowan. Atuh garo aya ateul mah. Akang ka dieu. Baik obat ilaha illallah. Cek barudak ngora malam minggu malam panjang sok dipake kasempetan mun jajaka milih mojang geus ilahar cenah malam minggu malam apel kajenyakuan kertas ambeh disangka loba duit
iwir-iwir dino gawir meuli pecel di gulaan ai lilir mantas kawin pakucel-kucel duaan. Aduh. Oh, ayeuna kawin badak kitu tadek teh udah kumantak lamun lamun babantu dinu hajat dinu kawinan paling males. Oh, dinu kawinan teh atuh ai riweuhna urang geus nyieun panggung geus mawa ieu mawa itu. Oh, sagala rupa. Ninggang ka peuting mah lebet ka kamar sugan nawaran tuh. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Inya kamari kene urang lebarannya. Aing inget bakamari keur lebaran, takbiran. Takbiran aing duaan jeung aki-aki. Aki-aki. Takbiran dek keduaan di musola. Dewek teh kieu dewek bagian imamna. Aki-aki bagian makmumna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dijawab tak aki-aki pandangan duaan. Ngajawab nanti bari nunutan di juru cangkeluk we teh aki-aki. Allahu akbar. Allahu akbar. Ku sabab bari nunutan kelaya pula sare. Toh, ai barang renyang teh ilham. Aduh eta kitu eta aki-aki haji dewek inget kana dongeng dewek santai we urangnya dongeng dewek ieu aya aki-aki pangebonan jeung nini pangebonan. Eta aki pangebonan teh boga hutang ka Pak Haji Sarmin. Oke. Da boga hutang, ting hutang naon bata ka Pak Haji nya. Ta eta ki haji teh pada asar teh rek nagih hutang ka aki-aki. Gede. Nya lumpang ka aki-aki teh rek nagih. Assalamualaikum. Cek eta aki-aki teh nya cik haji. Weh Pak Haji, mangga kalebat. Waalaikumsalam. Pan dihareupeun imahna teh aya ieu aya naon teh ngaranna? Aya golodog, mun di dieu mah eta teh sosompang, hamben. Ngeun dihandap eta golodog teh aya eme keur anakan. Pan eta ki haji teh nyengsatkeun samping ge, yuk dina eta golodog na sosompang. Di samping ngumpul. Ngobrol. Ieu cenah iraha ieu hutang rek dibayar ki. Da geus lila. Duh cenah Pak Haji, hampura we cenah abdi mah da acan gaduh cenah acot artosna oge. Minta tempo deui we cenah Pak Haji. Ah, teu bisa cenah da geus lila teuing teh. Gitu. Sabot keur ngobrol kitu, aya anak embe ngolol keluar. Aya nu ngagayot meureun dihareupeunana teh maruk anak embe eta susu indungna. Pan digenyor. Anu ngagayot teh tadi disempak eta ki haji teh. Pan digenyor. Barang ngobrol gitu teh ke. Eureun heula urang masalah hutang make heula nya. Kumaha kitu Pak Haji? Ieu cenah ieu amben ieu teh golodog irek sabaraha dijualna. Ai kitu lain da ku genah-genah teuing cenah dijukanana cenah. Teu sadar di jero anu ngagenyol meureun jahanap.